dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Duriat Kabawa Ajal. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Koswara. Ayeuna teh nincak bagian ka-8. Mitra sadaya dongeng parantos dugi kanalika tetep padulah mah teu satujueun para mitra sadaya anakna Neng Yanti mun dikawin ku Sukma. Namung anu janten indungna mah Ibu Mimi tos rada leeh sakali kitu luntur. Nu tadina neugdreug teh siga-sigana kulantaran ningali kaya Neng Yanti kitu. Anjeunna ge aya emutan sigana mun dikawin ka Sukma ge teu nanaon kitu cenah para wargi. Namun nu janten carogena nyata juragan ulah tetap neugdreug. Kitu diantawis. Memang lain deui ngarakacakna hate Bu Mimi ngadenge omongan salakina nu keukeuh dina pamadeganana. Keukeuh teu doa mun Neng Yanti kawin ka Sukma. Yanti kudu kawin ka Cep Buldan. Rahuh Bu Mimi ngarahu. Bangun anu seunggah, palebah dinya namah memang manehna oge apal. Apalna keur kana kaaya nu jadi salaki. Pamadeganana teas alah batan batu karang gurat batu karepna sok tara beunang dionget-onget nya sifat padulah kitu teh nurun ka Neng Yanti lantaran Neng Yanti geus mun boga kahayang teh tara beunang ditawar-tawar deui. Saperti ayeuna apanan keukeuh Neng Yanti miharep bisa laksana ka Sukma kajeun ngarem maneh kajeun teu dahar teu nginum sapoe sapeuting sarta boa nepi ka iraha. Batan teu laksana sapanaja teu hasil sapamaksudna. Yanti beuki tarik cerikna, batina beuki nyeri pohara. Begitu genah nu taya babandinganana lantaran kadenge kalayan jentre. Naon nu diucapkeun ku bapana eta sababna Neng Yanti sasabat. Taya tara taya eureuna di jero hate. Kang Sukma, tulungan abdi Kang. Apa keukeuh dina pamadeganana Kang? Teu doa teu satuju abdi nikah ka Akang. Padahal keur abdi mah Kang Sukma kajeun paeh jadi bangke kajeun raga paturai jeung nyawa. Patan teu tiasa laksana ngahiji sareng Kang Sukma. Kang, enggal geura sumping tulungan abdi. Ras kana kaayaan inung nu geus leah hatena. Siga nunya tujuan kana pakarpanana Neng Yanti ngarasa sugema oge ngarasa atoh. Deui-deui Neng Yanti ngagalindeng dina tungtung hatena. Ibu hatur nuhun. Ibu tos ngawidian abdi nikah ka Kang Sukma. Teu sangki ibu kawitna teh doa, ayeuna parantos doa. Parantos satuju mung kantun apa we? Iraha atuh apa? Bakalnya tujuan. Kitu sasamat Neng Yanti dina tungtung hate. Dina sela-sela ngabangik na cerik dina sela-sela tugenahna hate. Sasa terus manehna diayun aming dina kaaya nu pohara tunggarana. Sedeng antara padulah jeung Bu Mimi harita masih keneh pacenta-centa. Itu ieu parebut aturan padulah keukeuh teu satuju kana kahayang Neng Yanti sabalikna Bu Mimi puguh sarua awewe
jeung nu jadi anak manehna terus-terusan mangaruhan ka Padula. Sangka nu jadi salaki daek ngantir karep nu jadi anak. Ulah terus memaksa nu jadi anak sinadaekeun ka Cep Buldan. Pokona mah Bu, Bapak nepi ka ira ge moal deuk robah pamadegan. Yanti kudu kawin ka Cep Buldan. Ulah sina kawin ka si Sukma jalma taya kagableng. Baka kabawa ripuh, baka kabawa sangsara, baka kabawa cilaka mun si Nyai Laksana kawin ka si Sukma anak si Dira. Tak kitu ibuna. Apana mending turutkeun atuh kahayang nu jadi anak teh karunya. Kumaha mun gering lantaran manehna teh teu kararaban dahareun. Lah, moal gering ku teu dahar sapoe mah. Moal pae ku teu nginum sabeuting mah ibuna. Kene andap itu-itu ngawarah ka budak nu basangka teu nurut ka kolote. Para wargi sadaya kocapkeun Mang Emed nu keur ngore jujukutan di pipir imah. Celina meni rancung-rancung ngadedengekeun nu hoghag di tengah imah. Harita teh milu amak manehna pedah dunungan lalaki keukeuh peuteukeuh dina pamadegan. Neng Yanti kudu kawin ka Cep Buldan, ulah ka Sukma. Milu atoh deui Mang Emed harita pedah kumanehna kadenge. Yen bumimi geus lea hatena, geus satujuan kana karep nu jadi anakna. Neng Yanti dina hatena Mang Emed keprok jeung surah. Kapunten dina ieu tadi teh baris geus satujuan kana karep nu jadi anakna Neng Yanti kitu. Ngandras deui sedih jeung tugeunah Mang Emed ari ngadenge Neng Yanti ceurik ngadingding. Milu nyeri hate pedah karep Neng Yanti teu dituru. Basa datang ka Bahdira oge kalaka diusir di sia-sia di titah gagancangan balik. Bari geus kaluar kekecapan nu kasar garihal. Kekecapan nu teu pantes medal tina pantar jalma terhormat samode Juragan Dullah jeung Bumimi. Dasar dinungan gabokeun tetelo we teu ngaragap hate nu jadi anak. Kuno otodok. Teh zaman aduh aya mangadu-ngadu anak kawin kalau teu dipisuka teh. Kalau teu dipicinta kudu jadi anak teh teu zaman. Tinggalin zaman nu kitu mah heulah. Mang Emed sajero ningang ngagesruk ngored teh jujukutan. Hatena mah kutuk gendeng. Ngomongkeun jadi dununganana. Geura eta. Bahdira ngalun sisia diusir bari dicarekan. Watir aing ka Bahdira jauh-jauh datang aslinya ngalamar. Ngalamar Neng Yanti pikeun jang Sukma. Padahal bari mawa duit tapi keukeuh we teu ditarima. Karunya nya. Mun kongang aing hayang ngabelaan ka Bahdira. Hayang melaan ka jang Sukma tapi dasar goreng nasib aing atuh tibatan saurang badega. Tibang saurang badega yakin moal boga kekuatan naon-naon. Najan ngomong naon-naon ge moal digugu ku Juragan Dullah teh. Moal ditutur ku Bumimi ge nasib. Tak sedap dipandang mata neneng Yanti sing sabar we bagur sing kiat tunungan mang muga ulah dugi ka teu damang neneng sareng muga-muga we adunya manah tuang rama teh sing ngaleah kitu sing aing sahab saboros kaayaan tuang ibu kitu. Kateterusan hate Mang Emed ngocomang batina mah ngacerit maretan langit sedih mun rasku kaayaanana Neng Yanti. Sedeng kanyaan Neng Yanti perhatian ti Neng Yanti ka diri Mang Emed leuwih onyoy batan kanyaah jeung perhatian ti Juragan Dullah oge jeung ti Bumimi. Tara harita teh para mitra, tara lebar ku rejeki, tara lebar ku barang bere. Komo mun kasebut duit mah, mun kaparangan Neng Yanti keur boga duit, sok minang mere ka manehna nu matak pohara ngangresna keur Mang Emed. Mun ku ayana Neng Yanti henteu disatujuan hahadean jeung Sukma teh. Keur jongjon Mang Emed ngored bari loba lamunan, gero Juragan Dullah ngadeng ngagero. Mang Emed. Gan, temal Mang Emed deret ngored. Reg ngoredna jukutna eureun ngajanteng nangtung paneutupna manco kapala bae imah dunungan. Ka dieu. Mangga nun. Leos Mang Emed ninggalkeun hanca pagawean sup ka jero imah sakedeung geus aya hareupeun dununganana. Can beres goredna? Teu acan sun. Pira aku ngored sakitu meni can anggeus-anggeus. Iya tidak bala juragan.
Keuneulah ngorena isukan teruskeun deui. Ayeuna kami rek marintah ka maneh met. Sumu. Bade biurang naon su? Nita ka Bandung tepungan sepuhna Cepulan. Juragan Subrata juga? Ya bikin surat ke anjeuna. Enggak su. Mang Emed nyampanan surat di Juragan Dula. Kamu ongkosnya ke? Ibuna bere ongkos sama Mang Emed dah. Ya mang ya kada ulah ledanya. Cek Bu Mimi bari mikeun duit keur ongkos ka Mang Emed. Geus narima duit mah para mitra leos Mang Emed ka tukang. Maksudna rek mandi heula jeung rek disalin pakaian. Engke mun geus bebersih geus salin pakaian manehna rek miang pikeun ngalaksanakeun pancen tinu jadi dunungan. Kocapkeun yang Yanti pohara ngagebegna barang manehna ngadengi. Menjadi bapana marentah ka Mang Emed pikeun nepungan uana ka Bandung bari mawa surat sagala. Nya lantaran ngarasa heran nepi ka manehna eureun heula ceurikna. Cengkat sakedeung tina luhur kasur. Gek diuk dina bibir dipan dina hatena mah. Neng Yanti ngagarentes kieu. Heran areka naon cenanya. Mang Emed bet diparentah pikeun mikeun surat ka Ua Subrata. Nah nya kakara oge kamari apanan Ua ka dieu. Ayeuna bet mitah di ka Mang Emed ka Bandung. Boha apakah bakal ngawadamikeun waktuna aing kawin ka Kang Buldan. Moal. Najan dipaksa kumaha bae oge moal. Moal dae kawin ka Kang Buldan. Kang Sukma abdi teh mung kanyalira mencinta teh. Mung kasaliran pincat ku abdi Kang Sukma. Enggal geura sumpi. Deui-deui Neng Yanti sumamat dina hatena nyamat-nyamat nu jadi panutan. Sukma nu dipicinta ku manehanana. Para wargi sadaya sanggeus terus-terusan dipieling ku Neng Yanti. Nyatana Sukma. Harita geus cunuk ka hareupeun imah gedong Sigrong Juragan Dula. Kesa ngucur sakujur awak para mitra ngagarajan. Karasa capek jeung lungse. Lempang ti Ciulur nepi ka babakan peuneuy teh lain lempangna deukeut-deukeut. Bari para mitra kaayaan panos poe ngajanteng salila-lila di eta buruan imah gedong Sigrong Pulas Bodas. Pikiranana ngadadak rarempodan. Hatena ngadak-ngadak jadi peot barang katempo ku dirina yen hareupeun eta imah gedong tilu tingkat. Gedong Sigrong pohara agreng. Hurat reret Sukma kakenca kakatuhu tetela eueuh sasaha di buruan eta gedong. Kabeneran di jalan oge eueuh jelema nu saurang-urang acan nu kabeneran ngaliwat. Rek asup kana teres eta gedong bet ngarasa wegah Sukma teh. Rarasaanna pohara leutikna aya di hareupeun eta gedong Sigrong tilu tingkat. Wegah deui sok sieun jo datang kadinya Neng Yanti teu kasampak. Nu aya teh sok sieun kolotna bae. Tapi demun inget kana omongan bapana. Pancena kolotna Neng Yanti satuju boga minantu kadirina. Satuju bebesanan jeung Bahdira. Plong hate jaka ngemplong sugema oge. Palebah dinya nama Sukma oge. Memang percaya pisan kana omongan Yanti. Pancena kadatangan jaka pohara di arep-arepna ku kolotna Neng Yanti. Pohara di daguanana. Jentre kolot Neng Yanti pohara bageurna. Moal oge ngarep-ngarep kadatangan Sukma mun teu bageur mah. Kitu galecokna Sukma harita salila manehna nangtung di buruan imah gedong tilu tingkat dekeuteun pagar beusi. Atoh aing sugema mun inget kana omongan jadi kolot heueuh. Yen Juragan Dula teh kali Ibu Mimi satuju boga minantu kapantar aing. Bagja aing ieu lah. Mun inget kana omongan Neng Yanti, yen kolot Neng Yanti teh bageur naker. Mineng nananyakeun ka diri aing. Kitu apanan ceuk Neng Yanti oge. Inget kadinya nama moal boa mun ayeuna geus pajonghok aing bakal dibagiakeun. Ku budi nu matak ngabagjakeun. Ku budi matak mana batak bunga marah mai. Jeung sugema keur diri aing, tapi duh kumaha ye. Ieu hate ngadak-ngadak ting seredet wae teu puguh rarasaan. Bet karasana asa ting kolewang we kieu. Ngalong kewang tur ngadak-ngadak ngaroroncon. Jajantung ngadak-ngadak ngaguruh ratug tutunggulan. Nah hanya kitu cenah ceuk hate Sukma para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso.
baik. Cenah anak anjing sana suara mitra feedback teh. Feedback para mitra mangga urang teraskeun deui. Hanca dongeng judulna Duriat Kabawa Ajal karangan Koswara. Para wargi memangnya manehna ayeuna ngarasa heran ku kaayaan. Pedah ngadadak dipuguh rarasaan, tur ngadak-ngadak ngaroroncon. Malah lain eta bae awak ge ngadak-ngadak leuleus dungse karasana. Bet ngadak-ngadak loba karempan, loba kasalempang, sanggeus manehna anyog kaburuan eta imah gedung. Tangtuna ge gempeur peda asup ka pakarangan gedong si gerong meureun. Peda imah aing mah nyaleutik nya butut dan nya pancekolot aing oge. Ceuk Neng Yanti oge juragan ulah teh bager. Bu Mimi bager. Wanya ngabohong. Aing ayeuna ngarasa atos sanyana malantaran bakal laksana kawin ka Neng Yanti. Karinangtukeun waktu walimahan we. Muga-muga we juragan ulah keur saeun nampi ieu duit. Nu aya di aing duit nu keur ngajadikeun itung-itung panyangcang atawa itung-itung duit lamaran. Lumayan 55.000. Da gede mah ceuk ukuran teh. Da gede ceuk ukuran aing mah sakitu. Rek kana teras we ngadeuketan panto. Katayap para mitra sukma ngadeuketan ka palebah panto tepas. Anu meunut keneh kabeneran harita teh geus gede antara juragan ulah jeung Bu Mimi keur jempe tayru nyarita. Nu tadi hoghag parabut aturan kawas nu capeun jarempe heula. Tapi dina hatena mah boh juragan ulah boh Bu Mimi sarua nyidem rasa kahaneueul. Keheul keur juragan ulah lantaran Bu Mimi, mihak ka Neng Yanti keheul keur Bu Mimi lantaran juragan ulah keukeuh peuteukeuh dina pamadeganana, keukeuh dina kahayangna, hayang ngawinkeun Neng Yanti ka Cep Buldan. Nya kitu Neng Yanti nu keur aya keneh di jero kamar sorangan. Kawas nu capeun ceurikna eureun najan kitu. Saeutik oge keur Neng Yanti taya niat kaluar ti jero kamar. Keur dirina satungtung bapana can balik pipikiran, can babalik pikir. Nya tujuan kana pakarepan manehna moare kaluar nepi ka iraha bae oge. Rasa lapar ditahan beuteung nu kukurubukan nangtang eusi teu ieu diturutkeun. Keukeuh pancet dina karepna. Dirina moarek ngagugu kanu jadi bapa. Lantaran mu dipicinta ku manehna. Eueuh deui ti iwal ti Sukma saurang. Sukma kemang soca buah hate. Bebeureuh maneh. Anu salawasna ngalangkang datang dina sawangan Neng Yanti. Sukma geus ngajanteng ngaluareun panto tepas. Imah juragan ulah bada ngahuleng sakedeung gancang pupuntenan. Juragan ulah jeung Bu Mimi duanana harita ngagebeg ngarasa reuas ngadenge nu pupuntenan ti hareup. Puguh bieu teh keur ngaharuleng bada hoghaga parebut aturan. Kari-kari ayeuna make aya nu pupuntenan. Puguh we ngarasa reuas taya papadana. Juragan ulah jeung Bu Mimi silih reret. Geus kitu mah babarengan ngareret ka palebah panto luar anu harita bangblas katempo di tengah imah. Sadeng Sukma para wargi bada bieu eueuh nu nemalan manehna mah pupuntenan leuwih tarik batan tadi. Punten. Mangga tema juragan ulah ti jero imah. Bada bieu ngareret heula ka Bu Mimi. Saha? Abdi, palon Sukma sorang ngageter. Bu Mimi gancang nyarita ka juragan ulah. Apana enggal atuh geratean kali itu? Karoream ku ibuna we kajo. Juragan ulah nitah anggur ka Bu Mimi pikeun nepungan anu pupuntenan. Wanya semah lalaki ditepungan ku awewe. Bu Mimi kutuk gendeng ngarasa keheul kudu jadi mina, kudu jadi salaki. Da moal naon-naon atuh ibuna. Jeung saharunya eta semah perlu ka ibu lain ka bapa. Atawa boa kasih nyai perlu nameurnya. Korek naon teu apa ada apa masalah sana. Buru-buru atuh tak geuning teh geus pupuntenan deui. Bangun anu teh sabar we. Daek teu daek para wargi. Kapaksa Bu Mimi cengkat tina diukna. Koloyong muruk ka tepas rek neang semah nu kadenge bieu pupuntenan. Sedengkeun Nyi Yanti anu aya keneh di jero kamar
manehna malah lain deui ngagebegna barang ngadenge di luar aya nu pupuntenan. Ngagebeg reuwas campur jeung bunga lantaran Neng Yanti pohara apana kanu kadenge sorana bieu apa aya nu pupuntenan teh Sukma bebereuh maneh harita teh reuwas para mitra sadaya. Ayeuna mah dina kaayaan kolot keur amek-amekan ari bungah nama lantaran dirina bakal diamprokeun jeung jajaka anu salawasna kapicangcam beurang jeung peuting. Nuhun Gusti paneda abdi tina kanan. Danget ieu panutan abdi sumping Kang Sukma enggal geura lebet geura tepangan abdi Kang. Cek Neng Yanti umat imut sorangan bakatku atoh bakatku bunga. Dirina mun kongang hayang geura kaluar ti jero kamar. Terus mapageun Sukma terus digabrug dirangkul bari digalentoran. Nanakeun yen dirina pohara micintana. Tapi hal eta bijil para mitra sadaya hiji panmohalan. Ngingetkeun ayeuna kolot teh panteunya tujuan. Najan kitu dina hate Neng Yanti nendeda kanu maha kawasa. Sangka nu jadi bapana daek narima Sukma. Kalayan kajembaran hate dipapagku kasomiahan. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, Bu Mimi basa manehna mukakeun panto pohara ngagebegna. Barang tetela kanu nyemah teh nu bieu pupuntenan, betus sangka nu datang teh geuningan Sukma. Heuleuh? Geuning jang Sukma? Sumuhun agan. Walon Sukma ngomongna ngadeg-deg, solong krong ngasongkeun leungit. Ngajak sasalaman ka Bu Mimi najan rada keheul dina hatena. Tapi Sukma nu ngajak sasalaman teu burung ditampanan ku Bu Mimi. Tapi nya kitu gancang dilesotkeun deui jeung eta pang-pang nama dampaleungeun Sukma karasa kasap naker. Damang agan, cager ujang jeung saha ka dieu? Abdi we nya. Cek aya perlu naon Sukma? Pergi ka juragan pamegat oge juragan istri sareng pang-pang nama ka saha? Ka Neneng. Yanti maksud Sukma teh? Sumuhun. Bu Mimi ngabalieur micin beungeut najan kumaha. Sanajan ku waktu tadi hatena geus mimiti leah sasat satuju mun Sukma aya karep ka Neng Yanti. Lantaran karunya ka Yanti. Bu Mimi doa mun Yanti kawin ka Sukma, tapi ayeuna dina mangsa geus padu hari panjang Sukma kangewa jeung kaceuceub teh. Harita para mitra muncul deui ijid naker leuwih ijid Batanejo anu ngangkleung cenah para mitra sadaya disolokan.
Sukma pohara ngajeletit atina pohara tugenahna hatena. Nempo Bumimi nu kurawet baeud bari ngabalieur micen beungeut. Cedud kana jajantung asa anu ngacedud. Seueur para mitra sereset jeung tugenah. Pating seresetna atuh. Najan kitu manehna ngawani-wani meneh pikeun nerangkeun pamaksudanana. Piraku jauh-jauh ini ti imah. Ari ayeuna geus datang ka dieu kudu balik deui onaman mah. Bari hari tacan kungsi nerangkeun pamaksudanana. Apunten, bari tacan kungsi nerangkeun pamaksudanana. Hatur punten juragan, abdi dumaheus danget ieu teh tangtos ngaganggu ka juragan. Rek naon atuh Sukma? Bade kaperyogian cu. Sukma maning balik we itu buru-buru balik. Samemeh maneh ngaranapan kajadian nu teu dipiharep. Pokna Ibu Mimi bari jeung tutunjuk ka Sukma. Omongan estuning kasar garihal, matak nyentung kana jajantung, matak tugenah kana bayah, kekecapan Bu Mimi kiwari karasana kusukna. Sukma sukuna ngadak-ngadak ngaroroncot asarek gebru-gebrueun manehna labu. Rubuh alatan ngadengi omongan Bu Mimi harita nu tetelana keur matak tugenah. Matak nyeri kana hate. Teu sangka Bu Mimi nu cenah mah ceuk bapana bageut. Anu cenah mah ceuk Neng Yanti bageut. Kanyataan nama ayeuna kakara oge manehna serog kadinya. Bari can diuk-diuk acan, batan ngaku ngajak ka jero mah kalahka. Nitah ini setengah ngusir. Bari para mitra medal kekecapan nu jauh naker tina kasopanan. Najan kitu demi gedena kacinta manehna ka Neng Yanti. Sukma neger-neger maneh. Pok deui manehanana ngomong tatagnaker. Juragan abdi moal kawangsul. Sateuceuna abdi teh setepang sareng juragan pameget. Saha ibuna? Kadenge juragan dulah nyarita ti jero imah. Teh kungsi lila geus jebul aya di dinya. Abu harita teh burileng panon padulah ngaburileng ngemusin amarah barang sidik anu harita datang. Haok sesentak bari jeung curugna tutunjuk. Sukma, rek naon maneh ka dieu ha? Bade nepangan juragan mun ayeuna juragan kalersan aya damang agan. Cager. Pajak dewek bisa ngomongnya Sukma. Jeung saha ka dieu? Nyalira wae sih. Sukma rek naon maneh ngadatangan ka dewek teh ha? Bade ngalamar Neng Yanti mugi tiasa katampi. Margi antawis abdi sareng Neng Yanti parantos pasini janji pasang subaya. Bakal ngahiji lalaki rabi. Ya bisa. Sukma nyoba neuteup seukeut kana beungeut juragan dula. Tetela panon juragan dula ngagebur hurung. Netelakeun juragan dula keur ngumareskeun amarah anu ngabebelah. Anak dewek moal deuk dikawinkeun ka pantar sia deui. Sukma, naon araheunana lalaki pantar maneh? Paling-paling ge maneh mah ngadona nyusahkeun dewek deuleu. Nyaritana harita juragan dulah teh jeung teteh nyerang sagala para wargi sadaya. Sugan ngagetot gaca we. Juragan dulah teh bima jeung kitu. Sukma, maneh mending gancang geura balik deui bisi ngalaman kajadian nu teu dipiharep. Lantaran ajan kumaha hiji hal anu pamohalanaker permaksudan manehna teh. Neng Yanti moal diininan pikeun ngahiji jeung maneh Sukma. Ceuk Bu Mimi nu tadi jempe bae. Ayeuna milu ngomong. Nitah gagancangan balik ka Sukma. Bisi salakina tega nyiksa ka Sukma anu mun Sukma keukeuh peuteukeuh dina permaksudanana. Gancang geura tinggalkeun ieu tempat Sukma. Teu sudi aing ngagableg minantu ka pantar sia deuleu. Padulah harita haok ke Bukit Tarik wae. Buru Sukma geura balik. Juragan abdi mawa ka wangsul sateuceuna abdi. Di satujuan ku juragan pikeun nikah ka Neng Yanti. Margi Neng Yanti teh bebeni abdi. Antawis anjeunna sareng abdi moal tiasa dipisahkeun deui. Moal bisa. Kunaon make teu tiasa? Lantaran kakara kami ngawinkeun anak kami. Tapi kudu kulalaki nu puguh harta banana puguh turunanana. Cinakna kakara kami bakal ngawinkeun anu jadi anak. Iwati kitu kajelema anu beunghar sagala boga. Tah kitu. Juragan
abdi ngarumaoskeun. Memang tayaka gaduh namun abdi bakal mikanyaah selaras-laras ka tuang putra. Bakal selaras micinta ka tuang putra. Yakin rumah tangga abdi engke bakal dina kabagjaan. Segsa upami abdi laksana ngahiji Sreng Yanti. Kukitu namugi juragan nampi kana panglamar abdi karasan abdi ngabantun artos. Waduh sabaraha juta? Sakedik juragan namun ageng cek ukuran abdi mah. Sabaraha? Sabaraha juta Sukma? 55 juta? Sanes maksudnya 55.000 juragan. Cek Sukma kusiwal nyokot duit tina pesakna. Tapi basa eta duit rek dibikeun ka juragan dula. Juragan dula anggur munur ka tukang maleng salengkah manehna embung narima eta duit. Setik teuing Sukma sakuan dewe. Bawa di kumaneh. Kami teu butuh duit sakitu. Padulah jejebris. Janten teu ditampi juragan. Wah. Cek Sukma timang kunyem teu karasa. Cipanon merebay bakat kuna langsa lantaran duit ti manehanana. Tetela teu ditarima ku juragan dula. Atuh sup para mitra kapaksa Sukma tumanya. Kapunten. Atuh sup kapaksa ku Sukma eta duit teh diasupkeun deui kana saku bajuna. Kitu kedahanan para wargi ngaso heula ngaso. Mitra kaum dami sakumaha nu kauninga para mitra sadaya harita. Memang para wargi Sukma ngarasa oge nyeri peulih harita. Era jeung sajabana dumareuda Sukma maksakeun pananya. Najan yakin moal aya hartina tapi kajurungku kapanasaran. Kapaksa Sukma tunya kutumanya ka juragan dula. Sabaraha kitu ketahanan juragan? 10 juta. Tenang nakara nyarita juragan dula. Beda jeung Sukma lantaran Sukma mah meninga jenghok teh sangka teh geus beunghar teh. Hayang leuwih beunghar nepi kan jadi anak ge sasat diduitkeun dihargakeun 10 juta. Kutan kitu teu sangki geuning. Juragan teh piduit pidunya. Artos di mana tuh juragan pantara abdi? Nya bisa we nginyeum kanu sajen Sukma. Lah moal nu mereng nginyeum atuh ka jelema pantar si Sukma mah ibuna. Gancang geura balik ka si Sukma. Maneh mun hayang kawin teh angan awewe nu sapantar sababajing maneh. Kayanana atuh kadut kolotna deui. Ulah tangah ka langit, bising teu bisa tungku deui, bising ditajong deui.
Juragana teu hawatos ka Tuang Putra maksud maneh pami Tuang Putra teu nikah sareng abdi yakin Tuang Putra bakal kiamat manaha bakal hancur emutanana sukma nu apa kana kaayaan anak kami diri kami lain pantar maneh kaminya ke anak kami moal ngawinkeun anak ka pantar maneh sukma bising sangsara kadungsang-dungsang bising kabawa sangsara bisi teu kaparaban nu mata kami mah teu ridho teu doa boga minantu ka pantar maneh teh balik ka ditu mangga abdi bade wangsul namung sukma teu kebat ngomongna manehna ngeluk tungkul bari ngararasakeun katugeunah nu taya teu kawadahan naon sukma jempe teu ngomong naon-naon nu tetela mah para mitra manehna sababaraha kali ngarahu bangun anu sunnah pikeun nyaritakeun maksudna sukma geura tong loba pikiran teuing mun maneh bener-bener hayang ka anak kami teangan duitna sakitu abot atuh agan namun mangga abdi bade usaha milarian artos sakitu demi kacinta sareng kanyaha abdi ka juragan teu sangka pun bapa ngabohong ka abdi agan bapa maneh teu ngabohong yen maneh ditolak itu teu ngomong kitu ditolak pamaksudan teh ku kami panglamar maneh ditolak ku kami sukma tibang tingaru harita teh para mitra bari teu ngomong teu lemek teu nyarek najan kumaha sukma asa diteuing-teuinganan ku aya nu jadi bapa nah naon maksudna make terus terang malah sabalikna apanan bapana nyebutkeun majarkeun juragan ulah jeung mimimi narima kalayan kasomehan waktosna para mitra dugi ka dieu heula carios nyambung nuju dueuna nyaeta duriat kabawa ajal Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun nuhun pami duriat kabawa caah beda deui ieu musuh banjir atuh duriat kabawa caah para mitra mangga atuh para mitra sanes kirang sono sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae kasadayana mangga pramios